Itu barulah kami parantos kurang teh dina pelajaran seni budaya. Tak ayeuna painten tos keparang ajam pentingnya dina waktu ayeuna kurang istirahat heula. Mohon. Istirahat heula aja sok. Istirahat heula. Tadi teh. Istirahat di tempat. Mana yang teling mah? Naik di kumaha. Oh, kamu sampe Enten mangala. diputil. Baca deh ah. Oke. Anu ele di kapuran. Di kapuran. Sok lah. Ayeuna nyopotna tina makanan heulanya. Oh. Elek tina makanan tina hewan. Tina lebokeun bae ya. Sok ayeuna mah. A B C D-an. A B C D-an. Sok. A B C D A. Pokok. Oh, nanti dia tak. A B C D E F G H I J K L M. M. Melon. Melon. Manggu. Melon. Naon intinya? Udah deket. Manggu. Melon. Naon. Mangga. Tina S apa eta mah? Talu. Talu. Siap. Geus itu heula, itu heula. Hiji, dua, tilu. Talu. Sok. Ayeuna sebutkan nama-nama orang tina huruf. Sebutkan nama-nama orang tina huruf naon sok. A B C D E F G H I J K L. Lilis. Lucy. Lenyai. Aes teh si lenyai. Eta mah Sato. Sato eta mah. Balikan deui. Sok. Ayeuna sebutkan nama hewan berasal dari huruf A B C D E F G H. harimau. Buntu. Ulah buntu. Naon buntu? Tina naon ieu teh? Harimau. Ayam. Lenyai. Tama lenyai. Ayo mana ingat tadi si lenyai kunaon? Deui guru. Ayeuna tina naon? Tina naon atuh? Parabot. Sebutkan nama-nama barang dapur. Parabot. Nah, kalau sebutkan nama barang-barang dapur dari huruf A B C D E F. piring. Nah, saya. Sok. Patel. Sok aya. Sok piring. Pago. Pago benar. Sok. Pago. Paranye. Paranya alat dapur. Paranya. Ini alat dapur paranya mah. Ayo dapur. Ini alat dapur. Paranya. Paranya ini jangan kena paranya kena. Sok. Peso siapa yang belegung? Peso. Geus terakhir beada. Oh, balikan deui ah. Tuh. Tina naon deui? Aya deui naon? Tina alat naon? Buah-buahan. Sebutkan nama buah-buahan dari huruf. Sok. A B C D E F G H I J K. Konyol. Bisa deui pokoknya. Konya. Tina Sok. kesemak. Menang hiji. Naon siap? Hiji. Dua. Talu. Sebutkan nama buah-buahan anu sok dipauk bangsa.
jamu. Jeruk, jamu, jengkol. Ah, lu apa itu mah? Bebetian kita di lumpur. Tak, kurang soalna gitu. Oh. Sebutkan sasantawan anu sok dicok kanjutna. Niat lain. Maya kanjutan. A B C D E F G H I J K. Oh, kambing kayak mas. Kambing mah. Ada kabeh. Oh, sudah cowok kan teh. Koala. Ah ya, koala pakai juga. Oh, ada kumaha yo. Cici koala. Kada kira. Apa ikan juga? Teh anu adi sawah teh naon geuningan? Naon? Letik. Kancet anjing. Bancet. Kamsa. Bancet. Geus jadi tilu. Ditarik teuing. Ya, diajar bahasa Inggris sering bacaannya. Heeh. Sok. Batuk. Kayak mau itu ya nak jana ya gantian. Tapi tak ngerti gitu lah. Heeh. Beak kebeungeus. Kalau kayak Gila, gila, Lah, Pak. Punten ya, Paknya. Sudah teh ulur. Apa? Sok, beresan deh, ada orang ditulungan yang tadi ajar. Gusti menekotkan cari mungkin, punya bisnak mah, itu istirahat teh. Iya, Pak ya, mimitina. BCD-an Pak. Ada cedean. Bapak salah kabeh. Mana licik? Nah, tahu etang. Beri Pak. Mengapa? Kesadun tuh, Pak. Saya ketemu, Pak. Aduh, kalah, kalah. Ya nah Pak. Sok, silakan. Tadi saat saya istirahat, terus tentang pelajaran seni budaya. Ayeuna urang digentos ku pelajaran bahasa Inggris. So, Iya, Pak. Calikeun atuh bangun dire bangunna. So, si Raffi, si Daka, topina anggo. So, buka-buka. Guru. Sok cari kurang kali sok si Daka, cari anu sae. Mari ayeuna bade diteraskeun kana pelajaran bahasa Inggris. Pak. Inggris. Babon kumaha eta buku teu kalarang sakitu. Aduh. Babon. Dipake ngahurungkeun saware ku imana. Kita namanya khusus buku mah kamu tulisan, kamu diajar. So. Pengen dirijak Andre. Dia masa ini semau. So, kayaknya orang kena bahasa Inggrisnya. Orang teh sosanajan orang Sunda, orang asli daerah Sunda, tetap bahasa Inggris mah kudu apa? Sebab urang teh diwajibkeun dina pelajaran bahasa Inggris teh urang teh kudu apa? Sebab di mana ke urang aya tulis-tulis ka dieu, tah ngomongna bahasa Inggris lamun urang bahasa Inggris teh urang teh mah bobodoh nya. Pak. Mantap. Ayeuna terang teu. Bobot. Tekan gitu Cicing bobon maneh. Amun bobon teh. Itu urang teh kudu merhatikeun nya. So, ayeuna pelajaran bahasa Inggris kelas 1 mah urang diajar kana huruf kana angka. Kana angka nya. Kana angka. Aduh, paingan buku teh kase lalu cari pengetahuan. Ecin. Sanes ecin bahasa Inggris ya namanya tos. Oh, ecin. Ayeuna urang teh wajib kudu apal dina bahasa Inggris sama urang teh eta geus aya tulis-tulis anu datang ka dieu. Subuhan.
lain suguhan di sinanya berak jadi tanya bahasa Inggris bisa ngajawab maka ayo nama diwajibkan SD biasa pelajaran bahasa Inggris bahasa Inggris soknya bukunya dikeluarkan orang digentos ku bahasa Inggris nanti seni budaya ini bahasa Inggris bahasa naon cenah barudak Inggris nya pinter ayeuna urang diajarkan jam karena waktunya ari jam teh bahasa Inggris teh naon Beker. Beker. sanes beker Nah, clock Kalau diceklok. diceklok mau upami gebi ieu kana diceklok upami jam clock jangan cenah jam teh pintar ayeuna Gobis mati. diajar Pak, gobis mati palitek, lain keciklek. ulang Dipalitek, gobis malin keciklek. nya Tong melong, udin. ayeuna urang diajarkan aja contohnya itu jam misalnya Sing rapi, Pak. tuh ieu teh jam ari jam teh Buleut. jam buleut di mamangane waktu anu kudu ku urang diperhafalkeun Mun. aya waktu jam 12 aya jam 6 aya jam 3 aya jam 8 hiji 2 3 4 Pakai titikan atuh, Pak. Yana Pakai titikan. oke titikan mahnya 10 11 ayeuna bahasa Inggris jam teh naon Klok. Aklok. Aklok. kalah sare Tuh, Pak. lo kasare sapelajaran dia gitu ya Aklok. jam teh klok Aklok. upami jam hiji bahasa Inggrisna naon Wan. wan berarti kan jam teh klok jadi tinggal namahan jadi wan pinter One clock. teh One clock. wan clock Eslok. Ngayu ada eslok. dengan yo klok lah lamun jam 1. naon cenah ngesin jam 1 teh One o'clock. pinter ayeuna lamun jam 3 jadi 3 o'clock. Asar. asal bahasa Sunda upami jam 3 mah 3 Clock. di 3 o'clock. 3 nya Nyata asal. nah itunya berarti itu jam 3 Clock. naon cenah jam 3 teh 3 o'clock. ayeuna lamun jam 12 Jam 12 naon? jam 12 teh. 12 bobot naon jam 12 Lohon. jam 12 masa ini jam 12 naon Tuelap. lamun jam 12 naon bahasa Inggrisna Tuelap. 1 o'clock. 1 o'clock. Wantu tuelap. 1 o'clock. 1 o'clock. matang cing fokus di alajar teh lamun jam 12 mah bahasa Inggrisna teh 1 o'clock. wantunya Iya. wanto Clock.
One, Ah, Bapak ya, Pak. one, Two. two, Bapak bodoh. stop. Gitunya. Ya. Meureun tadi. Tinggal Jam dari 12 tuh bahasa. Ada jam 12 hiji teh, dua teh tuh 10 jam. Ah, benar. Jadi one tuh stop. Bener Pak. Si Bobon berat Pak. Kamu jam butut naon? Kamu jam butut naon? Plak klok. Tuh, yang mana mata kamu gitu halus. Bener. Tanya pelajaran bahasa Inggris nu ayeuna, wayana apalkeun hitungan hiji nyampe 10 ku bahasa Inggris. Nyapa. Mohon. Aya pelajaran di bahasa Inggris ditarosna hiji. Mohon Pak.